Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamiarsa sareng simkuring ti channel politikus cilik anu dina dangat ayeuna simkuring baris medar hiji dongeng legenda dina bahasa Sunda anu judulna Sasakala Pelet Marongge. Pemirsa carios ieu kenging selatan Aan Merdeka Permana. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Pados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang abitan. Dongeng dina bahasa Sunda nu judulna Sasakala Pelet Marongge. Kacarioskeun hiji kampung anu ngaranna Babakan. Aya 4 putri anu kacida gareulisna tur ngabogaan kasakten anu dinuhun. Anu cikal ngaranna Mbah Gabu, anu kadua Mbah Stayu, anu katilu Mbah Naibah jeung anu bungsu ngaranna Mbah Naida. Kusabab kagelisana eta loba raja-raja jeung sinatria anu kapincut hayang ngalamar nepi ka ngawina. Salah sahijina nyaeta Raja Subangkala di Kerajaan Subang. Manehna boga tekad pikeun ngalamar Mbah Gabug. Mangka dina mangsa eta pisan Raja Subangkala marentahkeun patihna pikeun ngalamar ka kampung Babakan. Lamun nolak culik ku cara paksa. Kitu parentahna teh. Dina poe isukna arindit rombongan ti Kerajaan Subang nuju ke kampung Babakan. Aleutan rombongan langsung dipimpin ku Kipatih Kerajaan Subangkala. Dina sawatara eta rombongan keur di satengahing lampah di kampung Babakan, Mbah Gabug keur tapabrata. Dina tapana manehna dibere nyaho yen aya rombongan anu keur di satengahing jalan anu boga maksud jeung tujuan jahat. Sanggeus nyaho kitu Mbah Gabug geuwat make kasaktena keur nyieun reka perdaya. Rombongan ti Kerajaan Subang eta nyatana sakabeh rombongan ngarada kacapean jeung sare tibra di hiji wates nuju ke kampung Babakan. Heuleut sababaraha lila sanggeus sakabeh rombongan sarare nya disampeurkeun ku Mbah Gabug tuluy dihudangkeun sakabeh rombongan eta. Harudang maraneh kabeh di mana jeung aya kaperluan naon maraneh datang ke kampung Babakan. Kipatih tuluy nempas bari sinis. Kaula Kipatih ti Kerajaan Subangkala pikeun ngalamar hiji putri nu cicing di kampung Babakan. Anu ngaranna eta putri nyaeta Mbah Gabug. Parentahna lamun lamaran ieu ditolak eta kudu dipaksa jeung diculik ka Subang. Ngadenge jawaban Kipatih kitu, Mbah Gabug ngajawab kalawan antep. Kuring putri Mbah Gabug nu dimaksud eta maraneh sarare kusabab ilmu kuring. Maraneh geus boga niat jahat. Ayeuna geura barali tepikeun ka Raja Anjeun yen kaula daek narima lamaran ku hiji syarat. Naon syaratna? Naha anjeun hoyong seueur emas jeung intan permata? Kaula teu hayang haliah dunya. Kaula ngan menta raja maraneh malikeun kuku nu dialungkeun ka walungan Cilutung. Lamun raja maneh bisa nyimponan syarat eta, kaula bakal narima lamaranana. Heuleut sabaraha poe ti harita datang Raja Subangkala ke kampung Babakan. Anjeunna langsung disambut ku putri Mbah Gabug di muara walungan Cilutung jeung Cideres. Anu saterusna ieu tempat teh disebut Panyaweuyan. Sanggeus sakabehna siap, mangka dialungkeun hiji kuku ku Mbah Gabug ka tengah-tengah tarikna cai walungan Cilutung. Kangjeng Raja, kukuk ieu
rek dibaledogkeun ku kuring meh tuluy ka bawah ka hilir balikeun kukuk eta ka hareupeun kuring. Ceuk Mbah Gabug. Raja Subangkala langsung ngaluarkeun kasaktena pikeun malikeun eta kukuk nu geus kabawa arus cai walungan anu pohara gedena. Tapi cai walungan ngadon beuki tarik, tapi ka Raja Subangkala oge teu sanggup nahan palidna eta kukuk. Jajauheun kamalikeun deui ka hareupeun Mbah Gabug mah. Kukuk akhirna jauh kabawa ku tarikna cai walungan. Ningali kaayaan eta, Raja Subangkala ngarasa era kasaktianana bisa dielehkeun ku hiji wanoja. Kusabab ti kitu tuluy manehna nangtang Mbah Gabug pikeun ngabalikeun kukuk nu geus kabawa tarikna cai walungan eta ka hareupeunana. Putri, lamun maneh sakti, coba balikeun kukuk nu kabawa ku tarikna cai walungan itu ka hareupeun kaula. Mbah Gabug langsung nurut parentah Raja Subangkala. Make karembong sakti Cindewulung manehna bisa malikeun eta kukuk. Kukuk ngablesat hilir meulah tarikna cai walungan. Malahan nepi ka ngajengkang kana cadas anu rata nyarupaan meja tulis di gigireun Raja Subangkala nangtung. Nya tempat ieu pisan nu disebut cadas meja. Ayana di Kampung Punggabul, Desa Bonang, Kecamatan Kadipaten Majalengka. Di saprak harita oge mimiti disebut istilah pelet atau ilmu asihan si kukuk mudik. Di Kampung Merongge anu antukna disebut pelet Merongge. Sababaraha poe sanggeusna kajadian eta mimiti nyebarna beja yen Raja Subangkala dielehkeun ku Mbah Gabug. Kacaritakeun aya hiji Raja Bugang Geureung ti Karajaan Pasir Ipis anu panasaran tina beja eta anu niat ngajajal kasakten Mbah Gabug. Raja Bugang Geureung tuluy ngajukeun tawaran ka Mbah Gabug. Ku Mbah Gabug tawaran Raja Bugang Geureung ditarima ku hiji syarat diwakilkeun ka adina nyaeta Mbah Stayu. Ngalungkeun kukuk akhirna dimimitian. Mbah Stayu dina waktu harita keneh langsung maledogkeun kukuk. Tapi dalah sarwana jeung Raja Subangkala, Raja Bugang Geureung ge teu bisa ngabalikeun eta kukuk ka hareupeun Mbah Stayu. Tah, eta nu diajukeun ku Mbah Gabug. Keur kasaha wae nu mikahayang ka manehna. Tapi ka antukna eueuh saurang oge anu sanggup nyumponan pisarateun eta. Ku kanyataan eta akhirna Mbah Gabug mutuskeun rek balik ka Kampung Babakan. Manehna nyiar patempatan keur tapana. Saindit manehna taya nu nganyahokeun ku pangeus Kampung Babakan, malah adi-adina oge teu dibere nyaho. Tangtuna ku hal ieu jadi nyieun tunggara pikeun Mbah Stayu, Naibah jeung Naidah. Nepi ka hiji mangsa maranehna tiluan boga niat rek neangan lanceukna anu indit henteu amit. Maranehna indit ngalalana nepi ka hiji peuting, maranehna tepi ka hiji pasir nu katelah Gunung Hade. Di puncer pasir eta nu tiluan manggihan hiji awewe nu keur ngagoler sabab geuring katingalina mah. Awewe eta sing horeng Mbah Gabug lanceuk maranehna. Ya langsung ditangkep we awak Mbah Gabug eta ku maranehna. Tekung silila aya sora gaib. Stayu, Naibah jeung Naidah, lanceuk maraneh bakal cager lamun ngadahar buah laja menjaradi di pasir. Dumasar kana pitunjuk sora gaib eta, akhirna buah laja diteangan ku Mbah Stayu. Sanggeus ngadahar laja ku kalawan kakawasaan yang widi, Mbah Gabug akhirna cager deui. Nah, urang-urang aya di dieu saha
nu geus nyageurkeun urang. Cek Mbah Gabug nya dicaritakeun sakabeh kajadian nu geus tumiba ka Mbah Stayu. Sanggeus ti kitu, yol aya sora gaib deui. Maraneh ulah kaget. Kaula nyeta Haji Putih jaga riksa nu ngawasaan di pasir. Hiji mangsa nu bakal datang ka maraneh bakal tumetep di pasir. Ayeuna jig keur arindit. Sanggeus ngarenge sora gaib, Mbah Gabug jeung tilu adina antukna balik ka kampung Babakan. Nya geus pasti sakabeh pangeusi lembur nyambut maranehna ku kabungahan. Sanggeusna sabaraha bulan dina malam Jumaah Kliwon kaopat putri adi lanceuk eta indit jarah ka Gunung Hade. Satepina di eta patempatan maranehna nyieun liang. Pas luhureun Mbah Gabug ngagoler ti heula sabaraha waktu ka tukang. Tuluy Mbah Gabug asup kana jero liang eta ku adina ditutupan eta liang teh make rengge. Sarupaning regang awi haur anu tumubuh di sabudeureun eta pasir. Sanggeus ti kitu Mbah Gabug akhirna ditaringakeun ku adi-adina. Kacida dilakna Mbah Gabug kakubur dina liang di puncer Gunung Hade. Adi-adina ngarasa sedih sabab ngarasa geus lila teuing ditinggalkeun ku lanceukna. Tapi ka hiji peuting nu tiluan teh arindit ka Gunung Hade anu maksudna rek ningali lanceukna. Satepina di puncer Gunung Hade maranehna reuwas sabab tina liang anu ditutup ku rengge dina waktu ka tukang kaluar cahaya anu merong. Ngempur caang kakoneng-konengan siga ngagurilapna emas. Tuluy maranehna mariksa liang anu ngaluarkeun cahaya merong eta. Tapi tetela liang teh kaayana kosong. Mbah Gabug dukung si asup kana liang eta ge ditinggal ku adi-adina ge kasampak geus leungit. Di saprak harita tempat eta kawentar ku rahayat nu aya di sabudeureun dingaranan merong ge. Sajalan jeung lobakuna waktu, di waktu ka waktu tungtungna mah robah pangucapan jadi marongge anu asal kecap tina merong jeung kecap rengge. Ayeuna kampung Merongge jadi tempat pikeun jarah. Lolobana anu daratang jarah boga maksud supaya gancang menang jodoh atawa tapa keur miboga elmu pelet si kuku mudik. Nurutkeun kepercayaan pangeusi lembur di eta patempatan bejana nepi ka akhir hirup opat putri eta teu pernah rarabi atawa kawin. Pamirsa mung sakitu anu tiasa ka pihatur kirang langkung nasim puring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.